Sampurasun wilujeng enjing barudak. Kumaha kabar dinten ayeuna? Mugia barudak aya dina kaayaan sehatnya. Barudak, ibu bade naros. Pernah teu barudak uninga atau ningal bumi ibadah atau tempat ibadah? Nah, dinten ayeuna barudak bade diajar ngeunaan perbedaan bumi ibadah atau tempat ibadah. Naon sih nu janten perbedaan anak? Nah, barudak supados barudak terang, yuk urang regepkeun sareng didanggukeun nya. Nu kahiji masjid, bahasa Sundana masigit. Jalma anu agamana Islam tempat ibadahna di masigit atawa di masjid. Kadua nyaeta gereja, bahasa Sundana gereja. Jalma anu agamana Kristen sareng Katolik tempat ibadahna nyaeta di gereja. Anu katilu nyaeta pura, bahasa Sundana pura atau puri. Jalma anu agamana Hindu tempat ibadahna di pura. Anu salajengna nyaeta vihara, bahasa Sundana vihara. Jalma anu agamana Buddha tempat ibadahna di vihara. Anu kalima nyaeta kelenteng, bahasa Sundana kelenteng. Jalma anu agamana Konghucu tempat ibadahna di kelenteng. Nah, barudak pembelajaran dinten ayeuna ngeunaan tentang tempat ibadah dugi ka dieu heula nya. Nah, barudak urang teh kedah hirup rukunnya. Kudu rukun sareng dulur atau jeung tatangga. Sanajan beda agama kudu silih hormatan jeung silih hargaan. Lamun aya nu keur ibadah teu kenging diganggunya, urang kudu bisa ngajaga ketentreman lingkungan urang. Sanajan beda-beda suku, bahasa, jeung agama, urang kudu tetep ngahijinya barudak. Hatur nuhun tos ngadangukeun, dugi ka angke deui nya. Dah.